Ah, gas, gas, mau dirubah. Malah, yakin. Seage dong nyane. Tak. Kayaknya di sekak ngato Hir. Itu. Iya raja aing mun ieu. Iya raja aing mun. Di ieu mah seter. Ji, gini dibalik. Ji, aing salah. Ya, berarti nyana ele nu. Kehola teu bisa sia lelena nya ku yang dihakan tah. Tah, ku yang dihakan. Kakna nya aginya nih. Kamu dihakan gini. Ci aing kumaha ieu geuning aing bisa salah sih. Si atuh lain ngomong eta Hir. Ih, temannya nena bae maena. Geuning aing start bisa di dieu. Bener aing kita di blok star meureun lain blokir. Lain. Kumaha geus kajeun lah lanjut. Sage nya heula lang si ajeun tinggal kibeho. Satu karep tamang guys mau diganti deh. Enggeus lah. Tinggal stadion. Oke. Ya kan. Dan nengok. Sok. Tak. Aingnya di sekak kanan atuh Hir. Eta raja. Hei, ieu mah kunjung aingnya nah sia mandam-daman tanahnya nih. Ai kunjung mah dini-dini muncung kitu tah jarana mengsong. Tidak koyok. Budi. Sia mah ih. Di sterlin. Hei, ieu teh kunjung boloon, leumpangna kitu tah. Aingnya tadi dikunjung di dieu leumpangna kandi. Cing nyoba aing mah. Hadapan nu kosongna berarti ya jika dieu. Kan ini mah kosong. Heus sia leumpangna lurus ka dieu. Ieu mah teu bisa lurus ieu. Teu bisa. Ah, sia mah bisa main teh singnya nih. Bisa ngajak main aing. Kumaha? Aingnya bisa main teu? Bisa eta sih tadi pan di dieu. Pan dina kosong ka dieu tah. Ieu ge kosong setak. Dini siakan lumpang ka dieu. Atuh kudu nama erek ka dieu, muto di dieu ka dieu. Ai sia tiba. Mun aing ka dieu mah dihakan punya neh. Nyaho pasti atuh maksudna sia teu bisa lumpang ka dieu ieu mah lumpang sebom. Belon. Atuh sia kajeun ka dieu ge kumaha dihakan ka dieu arek ka dieu. Age ka dieu kan. Bisa di barter ka dieu. Wow. Emang cak ode di barter dulu. Balik ni. Kata mundur kan. Iya mah. Oh, sok nanya age. Ganti bel. Tah lagi hakan ieu tah, kayak bisa diteleg deui. Nah. Gratis lah. Kerepukeun kamu teh. Apa sugan ame bikin gempor timah mulang lempar ka dieu. Pisan. Jamet pembogohan HP tanah teu diangkat-angkat. Ih. Halo Junet. Ih, tenaga kere baju teh geus maksud. Dok, voice note kudu di voice note di telepon teu diangkat-angkat di WA kalah di red hungkul. Voice note kan kok bolok ge jama teh. Guna edi, sia teh blegug, aing teh ieu teu nyawa, sia teh aing teh imah teh lempang ka dieu teh eureun-eureun. Sia mah ngaripukeun, aing mah lecet cokor ge. Pedicure, dicukur sagala rupa. Aing sia ngadu ngabegong, bego blog sia mah teu diangkat. Tadi baca, sia teh. Tadi ngomong salah, kupali mau tadi cungcurungan sia kok mau kenyot abong sia teh lah. Akan teh sia keputusan aing. Ya pohon amo cara ripuh kieu ti imah teh ih. Aing mah usaha geus areureun, ayeuna hujan bae. Minjem-minjemkeun duit kadang minjemna bae, giliran ditaragi mah galakan keneh manehna. Ih. Bener. Pakai bae lah. Diangkat tadi. Kita apa angkat. Ih, aing ngari ayeuna bae sadar bae. Jangan pakai listrik di dia di. Ampun, nama keripuk kieu teh. Tuh, si jaman cekekeun jurit mah. Dari tadi ditelepon kok itu diangkat-angkat. Ari ayeuna kan eta.
Panggilan masuk. Betul rek laupet batu. Geus ya Junaidi. Nah deui nya nih. Sia geus teu nguruskeun pisan. Aing nepi ka pengpelangan barabak kieu teh leumpang sajojot ieu mah. Nah. Hakan salender, hakan kusia begug. Nyane ka germak HP aing ayeuna. Aing kita hakan salender. Oh, kedipakeun di Mandalika kan yang sirkuit salender lagi. Goblok sia mah. Kasar doli teuing. Orang Kuningan mah kabeh cungura kalasar. Dina ngomong bager dina ngomong halus Sunda halus lagi dijeun-jeun. Ngadia teuing. Pokona nama lah. Nya ngomong kasar ka aing, tah can dikenyot si ambun-ambunan ku aing. Sia teh talipak nalipak sia teh lamun keur sia keur heureuy jeung babaturan sia teh cungur teh kalasar ngomong teh. Abong sia orang Kuningan bae sok-sokan. Ini teh ente sarua orang Kuningan ngomong kasar mah sarua, orang Kuningan mah kitu. Tuh. Sia. Ngomong naon. Teu jadi. Bener he. Ngomong kayak gratis. Kasar-kasar nih ya. Saya teh berpikiran teu, berpikiran teu, blegug. Ih, awas ya, kuaing, pagi dicek pisannya nih, kebebanan sia mang. Manci-manci emosi amoy, bebener sia mang. Aneh, ampun. Jadi saya teh berpikiran teu jadi. Mang, aduh, aing mah jam sadi tuh. Is, RM. Pikir malah lecet babak aing pangpelangan. Aduh, si RM kernaha sih? Tas aing dibawa aing. Doer aing nya ka beuna tuh teh leumpang sia mah. Geus adina nelponan aing mah keur ngobrol. Bang, aduh. Nok. Bang, ka amoy ka bang kieu. Hah? Itu tas amoy di badog. Maling. Maling mana? Tungguan nih malingna. Maling. Saya mau gerawan ini. Ya nih sih, borong-borong sampai kan. Hah? Ayo. Matulung ya enak. Ampun aing. Lain. Enak ya enak. Enak dia enak ngaguruyuk ya enak. Ini enak. Wah, kasta. Kita sama Mang RM. Urang matanya oh ya nama motor etasan pandai orang toski. Kita kiat maksud amoy teh. Ame kitu nya ieu motor jamaan segala jamaan eueuh. Atuh da urang matanya oh ya atas ngakan. Emang maling lain. Lain. Urang mah rumah samaling. Cari maling lain sama maling. Ieu mah ketinggalan Urang keturang. mah rumah samaling. Main gebugan bae. Mang RM teh apaleun amoy teh teh keur tarusuh. Ih. Urang mah teh koski Koski itu langsung indit. Nyaho aya tas di dia teh nyaho. Ada mah bener lagi. Atuh kitu mah berarti amoy salah paham, Mang RM lagi salah paham. Gitu amoy teh Mang RM keur kieu teh tas teh dikeukeun dan sugan amoy. Oh jamaah. Aya urang mah teh apal aya di aya tas teh. Satu kumaha Ban ieu. gebugan bae urang kabar urang. Da urang geus baru nyok ieu. Ek indit bae urang minta nyuela saeutik. Mang RM memang sambal, mang coel bae.